pertanyaan di kuring mumpang mempeng ngasih kene kasaksian ku para santri itu menuju ngaraos sami naon wala aya pertanyaan kanggo AA sanaya wakil ti para santri malahan mata di ngawe ati Ustaz Epul Ustaz saya Epul anu ngajar di Wasilatul Huda anjeunna teh bade daftar tentara tapi terjadi damung terus kumaha cenah ari urang teh panu ngapoe teh sok ibadah sok salat zakat puasa jeung sajabana cenah ari ibadah teh jang saha jang Allah tah pertanyaanana ari Allah teh aya atau eueuh nah ari maneh sia teh Allah teh aya Allah teh cek aya di mana ayana jadi tuh mana eta mah tinggal di lampu cik hampura ieu mumpung anak nyinya se ari cek Allah teh aya atawa eueuh aya monyong sia teh tong sok ngagulak-gulikeun akidah ieu maneh hukum parantos nangtoskeun ari aya teh karasa karaba karampa katempo kadeuleu kadenge eta hukumna aya ari Allah katingali henteu katempo henteu karampa henteu kaameu henteu cik ari anu hukumna teu karampa teu kadeuleu teu kadenge teu katempo eta hukumna naon eueuh jadi Allah teh eueuh kitu teu balik ieu ajengan teh kumaha leumpeuh Yuni sia mah nah jadi lieur kieu jadi Allah teh aya atau eueuh lamun aya di mana jadi cek Allah teh eueuh berarti lamun kitu meureun teh nyembah teh kanu eueuh tapi bener tapi salah lieur cik mangasih tang bejan mangasih alah lieur kieu kana hulu cek maneh naon Allah sugan teh geus ngarti matakna keur ngaji teh tong nunutan perhatikeun guru keur ngawuruk teh mata kudu nurut kana parentah guru teh cek guru teh maneh wayahna pot jadi imam masjid di SK-an ku guru ieu mah kalakan nongkrong di warung Bu Neli hampura da urangna kerungsing da mung atuh cek guru dititah wayahna isuk make baju hitam putih ngiluan bimtek ieu mah kalakah pura-pura gering makanya pura-pura gering ka Ciseupang sia teh kuala teh ngaji teh kitu teh eta mah kisah si Epul tah anu calanga pangtarikna rumasa jadi cek maneh Allah teh aya atawa eueuh cek kuring Allah teh disebut ayanya memang aya disebut aya memang aya Allah teh disebut eueuh memang eueuh Allah teh disebut eueuh memang eueuh kaharti henteu maneh mah da matakna SK teh pake geus di SK-an imam masjid kalakan nongkrong bari ngarokok nu mata diganggu ku si Pandu kalakan di ieu kalakan di gesut si Pandu ari maneh kumaha ka budak leutik teh karunya budak leutik orok eta teh lain lawan maneh wani ka budak leutik maneh mah kan pada question Allah teh disebut aya memang aya disebut eueuh memang eueuh naon euy kaharti poe keneh da wara euy kieu atuh ye Allah teh disebut aya memang aya disebut eueuh memang Allah memang eueuh sabab Allah teh anu kagungan aya jeung kagungan eueuh
Allah disebut aya memang aya lantaran aya ciptaanana. Allah disebut eueuh memang eueuh lantaran eueuh bandinganana. Allahu Akbar. Bau ieu bau acai. Lain nyium si daolang mah kalah bau kibor. Bau kibor ini. Emang daun sok nyikat huntu tara. Matak pohang kita nyikat huntu deh. Palingan teu berseka sia mah. Eta huntu tinggal hiji deui. Sudah newe mah coki-coki. Kalam abdi mah daa walaupun diheureyan abdi mah moal beli moal pundung. Tenang we manggung mah moal dibedokeun ku abdi Nu penting mah ulah nyirian manggung hamin 24 jam sia teh. Sing balik. Geus kebas ieu mah euy. Menta ieu menta baja. Luar biasa. Bener da waleda euy. Jadi Allah teh nya aya ciptaanana bandingan. Heuh. Ari Allah teh asma. Asma saha? Lain asma sok tanpa penyakit atuh. Ari asma di dieu teh nyata ngaran. Allah teh ngaran. Allah teh asma. Laisa kamislihi sayun. Moal aya anu nyarupan hiji zat oge anu nyarupan ka Gusti Allah. Setiap zat pasti aya sifat, pasti aya af'al, pasti aya asma. Sifatna welas asih, af'alna dedeuhan asihan. Zatna manunggal di dinya. Ari manusia naon? Ari manusia hartina gaib. Naon gaib teh poek. Paingan atuh. Dewek lamun ningali tukang kibor poek teu kadeuleu. Oh jadi manusia teh gaib. Katingalina manusia dina perilakuna, dina silih asahna, silih asihna, silih asuhna, dedeuhan, asihan, daek nulung kanu butuh, daek nalang kanu susah, ngajahit kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh mere, kanu daek kenyangan, kanu poekeun. Tah di mana-mana lamun perilaku model kitu geus nyampak di jelema, berarti di dinya sifat-sifat manusia geus ngawujud dina gawe. Tapi sabalikna lamun jelema perilaku sapopoena nyaeta perilaku anu goreng, iren panesren sidik aniaya, jahil, mitnah batur ngomongkeun batur kagorengan jeung sajabana, nu kitu mah hampura lain manusia, tapi sifat iblis, sifat setan dibeli ku manusia, diapalkeun dina gawe. Jero euy ngajina euy. Moal salah ku guruna ieu teh ti Pak RT Iman gitu. Soalna Pak RT Iman sok mineng ngaca koran. Pengetahuannya luar biasa. Masang sound oke. Multi talent pokoknya Pak RT teh duh. Wala nuhunnya. Sawa misam. Ieu teh pangeunaan kamardekaannya urang ngadongeng rasa kedeung. Bu, wios ngadongeng wios. Moal tunuh, moal tiris, moal balik, ngenong. Urang buka pasapa di negara Amarta, di negara urang teh baheula. Kungsi berjuang para pahlawan, pikeun nyaeta merjuangkeun negara Amarta ti para penjajah anu arek ngarebut nyata layang Jamus Kalimusada. Kumaha dongengna? Pan kieu dongengna teh. Pangna aya katerangan kubul waton minal iman, cinta lemah cai sabagian tina iman. Sabab urang-urang Pandawa mah eta di negara Amarta yakin kana eta katerangan yen sing saha anu berjuang melaan lemah cai eta teh sabagian tina iman.
Urang cicing lain di Arab, cicing lain di Inggris, cicing lain di Amerika Serikat, di mana-mana kepaeh dikuburkeun. Tepan lain di Arab, tapi di Indonesia nu matak wajar jeung pantes urang micinta ka negara sorangan. Cik aku mah riwayatna kieu baheula. Zaman baheula para Pandawa berjuang melaan negara Amarta. Paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan. Kieu kisahna dawala, dengekeun ku dawala, nyuk-cuk galur. Mapai sajarah, muka falsafah, riwayat urang dongeng sakedeung. Ieu riwayatna dongeng negara Amarta Pandawa. Hayu. Itu dawala dongengna teh baheula matak contoh ku urang perjuangan teh ieu teh terwujudna kemerdekaan teh loba pengorbanan matak ulah kotori kemerdekaan ku perilaku-perilaku anu tidak terpuji bener sareng kieu Bu aya keneh kahartos teu bieu dongeng si Cepot henteu henteu mah atuh entosan we atuh nya alah jang ieu hampura kitu nya ka Karang Taruna ka Kopepang ka panitia ka warga masyarakat Ciseupang sakieu meureun nya katiasa Mang Cepot katiasa nasi Ginanjar Wawan dari AS maglarkeun wayang dakwah deh masih kene lengkah halu nyuwunkeun dihapunten bade ngahapunten alhamdulillah balalager urang dieu mah muhun jang geus jam 11 euy aya sosis di saha alhamdulillah ti Mang Hamid meureun nuhun Mang Hamid sing langkung majeng usahana eta teh pun adi rai kelas waktu di sakola bagjanya muhun Bu sakitu nu kapihatur ti wayang dakwah ampun para nu kasuhun nya kun ninggali nu di pamri Jembar hampuran nu tega ampun para nu kasuhun kun ninggali nu di pamri